Duh, parang iya sumut Tel mau rokok jong? Gua duit nah bos. Nah, berarti yang beli rokok goceng yang menang. Betul minta duit nak. Kayak orang ngomongin ke orang mah gampang mbak. Sing boga inisiatif atuh, pergi duit goceng gede kan? Tuh ah. Pasti sih ini. Wayang udud aing neangan. Lumayan kucing-kucing gitu. Kan di sia. Ada sih mang. Buka duit goceng di sia. Teboga mang. Sok bohong sia. Beuh ka dieu ku aing pariksa. Getek mang, getek mang. Mang. Asa kabina-bina teuing gitu buka duit. Ada tuh mentelah kolot sia. Ku aing dagon di deugat. Ulah lila sia. Yang satu mang. Ulah lila sia. Wah, minta duit goceng. Ini minta duit ke aing, ada bapak sia ka endi? Tunggu bapak nage. Kelajar, si 20 ya, pulangan malas ke aing ke. Mohonnya. Yo, gitu lah. Si budak kaan jadi. Perintah minta duit. Lila teuing. Memang tapi pulangan dah jeung meser mobilannya. Pulangan emang naing warung wes ini cari itu lah bos duitna Bagus. Ning tuh mulai rokok sih. Mulaikan rokok jung. siap cewek. Bos, rokokna tutup warung lain. Karunangan kabeh jamana. Si hotel atuh neangan sugan teh ka warung mulai. Nah, males lah. Tarutup kabeh. Wah, minta duit deui, Wak. Minta duit deui. Pan tadi dibere 20. Coba pulang na kan dikeun. Gua tadi anu minta di jalan. Aya nu minta. Malak dipalak mungkin sia. Tel dulu aing anu malak. Teangan ku aing gimana lah. Anjir, kanyahoan ieu mah. Guys, ayeuna mah tunjukkeun ini nu malak sia. Ayo tel. Teangan. Tadi dia malakna teh. Oh, di dia. Ya, aing teh nyaho kejadianna. Tel, praktekeun saja di malakna. Kan sia. Kan mang. Buka duit goceng sia. Yuk, teboga mang. Sok bohong sia. Beuh ka dieu ku aing pariksa. Getek mang, getek mang. Mang. Asa kabina-bina teuing buka duit. Ada tuh mentelah kolot sia. Ku aing dagon di deugat. Ulah lila sia. Yang satu mang. Ulah lila sia. Oh, gitu kejadianna. Jal, ayeuna tunjukkeun sana malak sia. Eta jangan ada. Heunya, hoe eta pan disuruh ku aing maragakeun. Maksudna nu malak sia tadi. Atuh heueuh wa, eta zaman nu malak acil tadi tah. Aduh, masih teu ngarti keneh si acil. Maksudna nu malak sia sama si hotel tadi. Tel jelaskeun tah lah teu ngartieun di bejaan ku aing mah. Bos, tadi nomor malak si acil teh urang. Orang mah teu apal bahwa si acil teh dulur bos. Oh, jadi sia. Bos.
Itu balagung. Emang aing percaya omongan sia. Ayo Jir ah, tayangan jam mana?